Eh, jelema. Siapa teh? Siapa cacing? Jelema. Naon budaknya lukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain. Ah, nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa deuleu euy. Moal kitu timbal ka dieu datang. Naon dengekeun di sia aya sora naon le. Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih teu nyari. Oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodoloan. Oh. Nah, yang syarikan goblok. Nya teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu rada teu percaya. Nah, manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Wah pajang.
Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heeh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agak lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh saya ditanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh tah ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deui ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah teu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti peh maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganjang ka Lioban paingan bana radial
Aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na oh ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh aduh jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai ka-8 sing sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi heueuh eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama teh ku balalan nar tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeuy goblok ya